Hah? Nah, ngebahas nah. Saya ngebahas nah. Kieu cenah. Naon gitu dah. Apaan tadi geus ngaler ngidul ngobrol. Tah nu rek dibahas teh eta ayeuna yang seuri urang mah. Jauh kaki dulu mah. Hah? Jauh kaki dulu ke kaler angot. Kau teh ngaler ngidul. Teh ngaler Lain ngaler ngidul lempangan. Ngobrol geus ka mana daek tadi. Ngan urang mah kakara tuh tempo. Cicing asa Nangtung. Tadi ge asa cicing kayak gini. Ah tuh. Beuki kawin. Urang kakara kaciri. Naon ieu maksudna beuki kawin? Contoh beuki dahar. Nah, beuki dahar berarti tukang dahar. Nah, ya, beuki ulin tukang ulin. Artinya teh. Heeh. Beuki jajan. Beuki nguseup. Tukang nguseup. Unggal poe eta nguseup. Unggal poe nguseup. Ngaran beuki berarti katagihan. Tapi nu beuki endog nu unggal poe endog. Tapi mana mah hebat teh mana ya mana terus eta bela si ieu sabaraha urang. Urang mah ditukar. Coba ras. Mana nu lindeup urang mah. Anu aya amplop. Halo. Beuki kawin. Berarti Tukang kawin. Cek urang. Ieu baheula keur direuneuhkeun ku indungna sawakana ku meri. Teh ku entong. Apan meri mah bikangna 100, jalur kan cukup hiji. kunaon meri itu make baju ieu. Ngan meri. Angkon meri teu make eta. Ngan tah bener eta. Kunaon? Tapi bisa cek aing mah. Tapi kunaon meri teu make kaos. Anu ieu. Sok kunaon pang meri teu make kaos. Pan meri teu make kaos teh berarti aing mah eueuh kaosna euy. Jeung hese make lah. Ya ulah gitu nanyakeun dan orang jadi putus atuh. Kumaha? Bisa bela diri nanya. Urang enak. Atuh da make kieu teh kudu aya kumaha na meureun geus Beuki dipersiapkeun. kawin. Kenapa bre? Nah, sekali lagi kudu bisa dipertanggungjawabkeun ya jeung bahasa ieu teh bahasa mesin sanajan tulisan oge. Beuki kawin. Kalau pada make. Naon sababna ieu kan teu ilahar baju kieu mah da. Eueuh bre. Tuh baju mah tuh Malaysia di merek naon. Beuki kawin mah hese da eta mah ngahaja aya itu juga komunitas beureun eta mah. Oh lain. Silsilahan. Silsilah. Tapi lamun cek riwayat memang sih kawin remen. Teu itu. Urang beakeun ku tuh. Atuh berarti lain beuki kawin. Hah? Remeng kawin. Remen kawin. Bisa. Kan ai kawin mah kieu bisa kan ai kawin mah dikawinkeun cenah. Mun sato mah dikawinkeun jeung anu kawin gitu. Beda deui ai kawin jeung nikah mah. Jadi didinya mah loba kawin anu di luar nikah berarti. Itu. Jadi loba kawin, Anu kieu teh. loba kawin di luar KUA. Dari kawin dari KUA. Nyari disebut nanti merenanan mun aya penjahat kelamin. Kawas gitu ya. Jahat begitu kan. Kurang mantap ya lah. Juga berharap. Apa ya ieu mah teu ketiga. Urang ada bebas kan boga hijau kan. Kumaha? Ya, nah kalau tadi ya kan orang Andri berarti kan eta teu beuki kawin teh berarti loba gagal nikah lah. Meureun artinya. Nah, Dengan direnovasi. Rehabilitasi. Cik kuncina da anu saapal urang ya, da apal urang na mangtaru makan teu pernah ganti-ganti. Jadi modalna anu mempertahankeun pertikahan. Naon? Kan loba gagal cerai teh gagal kawin teh. Anu loba permasalahan. Modal nama duit. Itu akhirna cerai. Modalna cik, Modalna karasa urang bebaskeun. Bebas.
Rek Oh, Bebas habis sopan. contoh. Hmm. Rek ulin jung. Jung. bebas dalam arti modal pemajikan ya. Oh, peraturan gitu. Modal enak kan si teteh oh jadi Heeh. keur ka mana ya? Kakak guru. Guru gawe. Bebas orang ini. Kemarin ke pasar jung bebas. Bebas. Kemari reka lalaju jung bebas. Apa kemarin nak manggil rek itu bebas. Oh, bebas. Bebas bisa. Ngodar aku makan bebas. Ku masih ya. Eta mah bebas. Ai sugan urang mah kieu pamajikan arek ka pasar. Jung, teu cemburu henteu. Kan teu cemburuan. Gawe jung. Pamajikan arek ning ayeuna mau kan senam cenanya. Heeh. Papajukeun nu sarek sih gitu. Jung. Ai sugan urang mah kitu. Jadi bebas teh teu galak timburu, teu timburan. Iya mah bebas. Modar manggil dahar. Balik. Arek peraya. Ini maksud Jung. Karep teuing mah. Aduh. Nafkahan teh. Nu rek ketat sakalian. Mun ketat. Kumaha? Contohna dahar kurang diatur. Sampai 2 kali. Mana klien sekalian mana kacai, anter kacai, hayang minum kurang Ini mah bener hayang halus dahar di daharan, bener. hayang lalajo di anter lalajuanan, Bener. Di cumponan. Cumponan. Contoh pada kieu lah. enak ke Eta pasar. mah di cumponan teh mereka kieu lah. Cumponan teh mereka pamajikan. Pamajikan teh umpamana kakang tarung dia kasana deui. Cenah hayang motor. Di motoran. Oh. Kudu gitu Bang majikan. Kudu mah. duit. Mereka itu kita Atuh nganjuk. Lah barang ayam motor nganjuk lah. Lamun pamajikan dia hayang kursi surut, nu ayeuna nu gede. Di sudutan. Korsia. Di korsia. Di kursi ya. Itu Ke di mana wae eta mah. jauh kan di pasyaeun. Lamun ayeuna hayang gengke Di genggean. Coba di pasar berarti ieu mah tipe lalaki nu bertanggung jawab. Gitu. tanggung jawab dunia akhirat tuh beda. Terus Mun hayang kieu. Di kihan. Eta ansur. guyur. Jadi hayang kursi, Di korsia. Ya. hayang gengge, Di genggean. hayang motor, Di motoran. hayang kieu. Diki. Wes. Rodok. Aduh, Iya kumaha lamun pamajikan hayang bedil. di bedil modal. Di dorodon. Mun bedil, bedil. Aduh. Ampun. Halo. Tanggung jawab pisan dong. Gitu sama. Bebas kan sih namanya. Nah, tak kurang. Kieu. Aduh. Alah. Opetan. Teu cicing. Aduh. Teuing. Nah gitu eta teh dina Sugan aja. bahasa pernikahan teh kitu, Ya. aya saking jeung pamajikan mah. Eh, Kudu saling. Nya, saling pengertian mah. Heeh. Dan nu penting nama kunci nama ulah galak timburu Nah, udah. dibebaskeun teh tadi. Ya bebas. Ya. Anu ulah kan. Modal mana anteu dia jalan. Lamun jelema di bedol terus kumito. Kayak tiang rumah tangga saja. Hah? Apa yang laki tiang rumah tangga teh? Lelaki. Nah, itu salah. 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 Cenah. Iya. Tiang rumah tangga mah awewe. Aya anu sok nangtung eta lalaki mah. Lelaki. Awewe. Orang tuh malah laki. Tiang rumah tangga mah awewe. Saya Kumaha heula cicing? Sok Penjelasan heula ieu. Nah, sok dina bangunan. Heeh. Iya. Tiang. Hmm. Berarti awewe. Nah, urang mah lalaki. Jadi, Berarti bilik. Nah, bilik mah sok naplok kana tiang. Oh. Nah, contoh eta barang bukti. Jadi Ieu mun hayang pageuh paku. So. Berarti lah lalaki awewe tiang rumah tangga mah. Dari mana-mana ge anu mentang sana tiang mah bilik. Berarti lalaki. anu sok nyolok mah Mun hayang pageuh dipaku. Cus. Ngerti?
Teuing. Kurang mengerti lah. Berarti aku eta mah tihang mah mampu. Tukang bangun. Teu da ieu mah jeung bilik sagala ieu. Coba ini kapan pagana kana tihang. Nya nama. Jadi tihangna rumah tangga teh Awe. Da eta nu sok di dedor. Gitu. Di mana-mana ge tihangna rumah tangga malah laki. Ya ada buku ya obrolan ya. Jadi tihangna rumah tangga teh Awe. Deh. Awe. Nah di mana-mana ge tihang rumah tangga malah laki. Ingat balik kiri ada. untuk ngepepang. Aduh, aing. Jadi tihang bae memang. Nah, contohnya aja tihang. Tihang. Cik, ayo lagi ya. Oh ya, bae itu. Guys, tadi masalah non tihang rumah tangga. Kurang. Saya mah bener ieu mah. Kurang mah. Kurang rek nanya ke Cik pengalaman sarua rumah tangga. Gitu. Iya loba teh gagal rumah tangga. Salila ke rumah tangga. Saha nu sok pangheulana ngajak. Ngajak ke mana? Tah. Dan ngan sapamanggih urang pada euy sabenerna mah. Nah, lalaki mah teu bisa nahan nafsu. Mau ikut bulan puasa? Nah, Teu bisa. tapi cek Yang urang bahar. mah. Nafsu mah gede kena awewe nafsu mah. Suksaha. Suksaha. Cek urang. Untuk lu laki wae, kalau mah jarang gelut. Ya, sebenarnya mah karena gelut. Nafsu. Ih, nafsu ieu mah nafsu teh aya sabaraha hiji nafsu emosi, nafsu birahi, nafsu makan, mana kudu disebutkeun atuh. Nafsu biharni. Nafsu makan. Berarti dina diri manusia teh aya nu ngaranna Nafsu. hawa nafsu. Ari hawa Hawa teh udara. Udara. lain kabeh. Lain lin dari ai hawa teh berarti kaum awewe. Heeh. Nafsu teh da ai nafsu teh kan emosi. Kahayang ai nafsu teh. Jadi awewe anu loba nafsu. Dah. Da kieu da bener sih betul wih pengawatan sih. Datara aya nu disebutkeun adam nafsu. Nah, hawa nafsu. Nah, gitu, Bu. Nah, ini namanya jam 12 tadi Adam. Adam. Jadi pada intinya mah eueuh adam nafsu, Aya ge. hawa nafsu. Jadi anu geus nafsu teh Hawa. kaum. Aduh, ieu bisa di. Asa jero teh Iya gitu. mah. Bereilahnya. Iya mah. Ada yang bisa Banyol, ya mah. Dalam rangka untuk para rubuh ieu silaturahmi gitu. Dalam rangka saka. Ngobrol seni tapi kalah ka kanu kieu segala rupa. Tuh. Gola ieu naon ieu? Gini ge digolar-golar kieu tah ieu. Satan eta teh. Tah ieu. Apaan cenah resep ngomong boleh budaya. Hari itu payu. Tapi di hah? Anteu payu anu nganggap. Geura ieu kumaha geuning ngahiji jeung sagala rupa ieu. Ayo segala. Oh. Urang mah apal kana aturan lalu lintas. Tuh tingali. Gamelan ge di helman. Cek bapak cek tukang polisi. Lain kela ieu. Ari helm mah aya heuh Heeh. dina gamelan. Ning teu di maskeran? Nah.